Sampurasun. Kumaha damang para wargi kelas 8 sadaya? Mugia urang sadaya salawasna ditangtayungan ku Gusti anu Maha Suci. Dina danget ieu pangajaran anu sejadi pedar nyaeta materi ngeunaan biantara. Naon ari biantara teh? Naon tujuan sareng katangtosan biantara? Yuk, wilujeng ngaregepkeun. Mangsa kiwari hidup tangtuna wae sering nyaksian jalma anu ngabiantara, boh dina kagiatan formal atanapi kagiatan non formal. Biantara umumna sok ditepikeun ku inohong anu nyepeng kalungguhan, pupuhu panitia atawa pupuhu organisasi anu tujuanna nyaeta mere hiji informasi. Sarengsena hidup diajar biantara, hidup dipalar sangkan bisa maham jeung ngaidentifikasi teks biantara sarta nyusun teks biantara luyu jeung struktur teks tur aspek kabahasaan. Tah, ayeuna hayu urang pedar naon anu dimaksud biantara teh? Biantara nyaeta nyarita di hareupeun jalma rea anu tujuanna pikeun nepikeun hiji perkara atawa gagasan. Sifatna monolog tanpa miharep respon ti anu ngaregepkeun. Anu ditepikeunana dina biantara biasana mangrupa informasi, atikan atawa umajak kana hiji hal. Tujuan ngabiantara di antarana wae anu kahiji bewara. Bewara nyaeta nempikeun hiji informasi atawa pamahaman ka batur. Anu kadua parentah. Nyaeta ngajak kana hiji hal. Anu katilu pangajaran. Mere atikan atawa wawasan ka balarea. Sareng anu pamungkas aya hiburan. Nyaeta tujuanna pikeun nyieun batur gumbira. Salajengna aya unsur biantara. Anu kahiji, basa anu digunakeun. Kedah merenah, kedah sopan, kedah saluyu sareng kaayaan audiens. Anu kadua, padikan nepikeun biantara. Anu katilu, jalma nu keur diajak komunikasi. Sarta anu kaopat, wangun materi nu bakal ditepikeun. Salian tina unsur-unsur biantara, aya oge hal anu kudu dititenan dina biantara. Anu kahiji nyaeta eusi kudu luyu jeung acara. Anu kadua pasemon, lentong jeung rengkuh kudu wajar, tong dijieun-jieun. Anu katilu materi ditepikeun ngaguluyur tur jelas. Sareng anu pamungkas waktu nu disadiakeun ku protokol. Anu salajengna nyaeta bagian-bagian nu kudu aya saupana wae urang rek nyusun biantara. Nyaeta anu kahiji aya bubuka. Dina bubuka teh ngawengku salam pamuka. Contona wae Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atanapi sampurasun. Teras sanduk-sanduk papalaku. Teras puji syukur ka Gusti anu Maha Suci. Judul biantara atawa nyebatkeun jejer anu baris di pedar. Anu kadua nyaeta eusi. Ngawengku bahasa nu baris di pedar nu saluyu jeung jejer nu ditepikeunana tina bubuka. Dina medar eusi gunakeun bahasa anu jelas, sistematis, aya dina norma-norma kasopanan tur logis. Sarta anu pamungkas nyaeta aya panutup. Ngawengku kacindekan pendek, sanduk-sanduk menta hampura, sarta salam panutup. Janten kacindekanna nyaeta
Biantara teh nyarita hareupeun balarea atanapi jalma loba pikeun nepikeun hiji perkara atanapi jejer. Loba cara pikeun nepikeun biantara. Jelas materina, basa nu dipake luyu jeung pakeman basa sangkan komunikatif jeung audien. Rupina cekap sakieu wae pedaran ngeunaan biantara, mugia hidup sadaya paham kana materi anu dipedar dieu. Hatur nuhun kanu perhatosanana, hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.